Ari nyai kunaon sih? Akang, gerapang tangan kundogan, nyayang dogan amat sih. Meuli be nyai kaditu. Embung melima yang enang ngala akang. Ku aya bae si nyai mah. Ayang dokan segala. Aona, tadi nangko dina tangga kelapa. Kuari aksut-aksut roda dina tangga kelapa. Emang arek naon gitu Aona? Puguh si nyai ayang dogan. Hayo kira naik, apa dibantuan? Hayo keluar. Bisa sama kelapa. Pak. Bisa. Aona, neponan sih? Mending malohok gitu. Eta anu sia mani gede. Apa? Kunaon cicing bae akang, geus gerak ka ditu. Oh lah atuh. Akang ngarek sekalian mandi. Aing mah nyesel kawin jeung si akang. Nya goreng patut, nya tegawe, sebul. Lah si nyai nitah bae. Ari si akang ngala caina mah meuni 3 jam. Ai caina mah ka mana eueuh? Meuni saeutik. Ai eta cai nih. Menyangan sakitu akan. Hayang sakumaha kitu. Atuh lain dipinuan akang mah ngala caina. Eta ke cukup nyai jeung kumbah mah. Moal cukup akang jeung kuku mama cukup nih jeung nyebur akang. Hei. Yes, si opah. Wajar aing di dia aya si opah, horeng eueuh. Opah. Sia kunaon nyai? Jiga nu sieun ka aing. Saha nu sieun jeung mah teu sieun ka sia. Tadi kunaon numpang lagi kieu? Aing mah keur latihan acting. Bagus ya sieun ka aing. Sieun ditagih duit kontrakan. Aing mah geus teu sieun ayeuna mah geus boga duit teu jeung bayar kontrakan. Mana coba aing nempok? Ah, Awas ya koy. Nyai tangguhan yang heula. heh, ada apa mantan akang ono? Sia ngeledek ka aing. Atuh lain ngaledek, sia bener-bener mantan akang ono. Aing mah mantan ge karena si Akang Ono dipaksa kawin ku Mas Sia. Pan mamawa mah aing sia. Atuh lah jadi bener. Oh, jadi sia teu ikhlas si akang ono kawin jeung aing. Tuh aing mah teu ikhlas si Akang Ono kawin Sia. Moal dibikon ku aing jah si akang ono mah jadi salaki Geus aing. diarahan bae ku Sia. Gua kesini bukan mau kenal sama lu, tapi gua mau ke rumah si Opa, saudara gua. Ngapain sih lu? Ngikutin gua terus? Kenalan. Gua Opi. Sungit. Kamu ngomong apa? Tangan kamu wangi. Kamu siapa sih namanya? Ono. Kamu lucu. Ya iyalah, tangan gua mah wangi ya kayak tangan kamu. Siapa nyaho nyai? Makana jadi jelema mah ulah sok di dapur bae. Siapa ngageol be di dapur. Siapa nyanyahoanan? Aing macan pernah ngagel jeung si akang di dapur. Nyai. Pada siapa pikiran kadinya? Maksud aing saya ngagel teh nyambel. Oh, nyambel. Pusing aing bawa babanjian 2. Hei Perna, urang terangkeun Bapak sia.
balik cicing bae di mah pamajikan kolot. Oh nak. Oh nak. Kunaon teu balik-balik. Di nu kolot bae. Nu ngora mah teu urusan. Rek balik itu bawa duit opa. Lah bohong. Pasti duit tadi bikin kafe kasih nyai. Ya anak gering. Goreng. Heeh, gering geus 2 poe. Coba ona minta duit yang berobat. Eueuh. Lah aing mah teu percaya. Bener opa teu boga. Ayo non, i duit. Nggak bohong bae, ayo non, i duit. Ngomong mah teu boga duit. Ai pamajikan nu ngora mah dibere duit bae. Ai pamajikan kolot mah tok dibere duit. Opa, Akang keur naon? Hei opa, sia jeung si Akang mantas naon? Henteu make baju kitu batur. Aono mah keur olahraga jeung aing. Lah bohong sia. Tunggu teu percaya mah. Sia keur etonya jeung si Akang. Ngunah bae sia. Lah bohong sia. Bohong. Siapa? Mana Akang setoran? Eueuh nyai. Ya akang teu ngojek. Pan kunaon Akang teu ngojek? Pan tadi geus dibere jeung meuli bensin. Duitna. Dipikeun ka si opanya. Oh nyai. Akang mah dasar ngeheulkeun bae. Dasar nyai boga duit sakitu-kituna. Pan si opanya muriang nyai karunya. Emang Akang boga kene ka si opa? Gas ulah balik ka imah, balik ka itu ka imah si opa. Hari nyai nyelikan naon? Ditempok ku nyai ieu motor serasi amat jeung Akang. Serasi kumaha nyai? Atuh motor jeung Akang sarua. Sarua naon nyai? Sarua gorengna jeung Akang. Ya nyai, ngaledek bae. Pah, mana nya caina? Aing aya nginum. Heueuh, kita ngeuan heula. Apa nya cai heulan ya? Tuh kan benar si Akang aya di imah si opa. Akang, Nyai. Akang pajar nyai gawe horeng cicing di imah si opa. Balik Akang. Bunglah nyai, bung. Arek di dieu bae. Balik. Opa mah daek kawin jeung Aono, senajan Aono geus boga gelar ge. Gelar. Gelar naon siapa? Atuh gelar duda. Amun Aono geus bisa sing nyai. Lah, opa. Bunga datek bae sia mah. Baliklah aing mah ka si nyai. Atuh balik lah Aono. Paling ya Aono ku si nyai dibere. Dibere naon siapa? Dibere pangebug. Bener Aono masih kena boga ka opa. Oh, opa. Oh, jadi Akang masih kene bogo kasih pedok kokok. Rasakeun tak Kang? Sana Aono nyabar ka boga aing. Eta salaki aing. Ya Gus geura lempang basing babaturan Akang nangguan. Kunaon cicing bae Akang lain geura ka ditu? Coboga ongkos nyai. Hendek gawe teu boga ongkos. Minta atuh nyai. Coba ka dieu. Hendek gawe teu boga ongkos. Kayak kedeng. Akang nempo naon? Nempo eta nyai. Katempon teu. Henteu nyai. Moal dimere nempo hari Akang can sukses mah. Kajun lah nyai. Mana ongkosna? Ya, geura ka ditu, geura mabur. Nyai. Teu hayang aing.